takuari model di Indonesia ya mahasiswa anu terjadi baheula di Trisakti tembak sanksi sebab naon hanya sebuah mahasiswa kekuatan teu boga naon teu boga hanya punya keinginan nyana anu tulus anu nyana geus dididik di universitas tentang politik tentang ekonomi hayang merealisasikan nyana kan anak muda kemudian ku pemerintah teu dihargai malah ditembak kena sanksi di dunia nyana kuari diantep lantaran asanu aing ieu nagara can selesai di akhirat bakal diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok-kelompok anu henteu sapagodos jeung undang-undang pemerintah. Pemberontak-pemberontak anu bergerombol nyieun kekuatan di sebuah negara. Ingat negarana nuturkeun aturan-aturan syariat. Ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul mun teu salat panggil nasehatan teu nurut kana nasihat pemerintah bunuh. Zuhur teu salat, asar teu salat, panggil nasehatan ternyata nyana membangkang paehan. Wah, boro-boro masyarakat pamarentah ge ujian loba nu dipaehan. Sepi negara. Zina undang-undang di negarana mesti diranjam lamun muhson guer muhson had 100 rangka mabok panggil ku pemerintah kemudian sidang ternyata bener nyana adalah mabok jilid maling potong leungeun bupati eueuh leungeunan gubernur eueuh leungeunan eueuh sukuan presiden manggeus kos bonteng bae meureun lamun dilaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim mantak arembungeun make undang-undang Al-Qur'an sebab niatan di jerona ge geus rek macem-macem. Urang mah anu niatna lurus mulus, teu aya maksud maling, teu aya maksud zina, teu aya maksud korupsi, resep lamun diterapkeun undang-undang Al-Qur'an. Sebab niatan dek maling bagi jelema nu niatan dek maling moal satuju make aturan Al-Qur'an. Bagi jelema anu endek zina teu satuju make aturan Al-Qur'an. Bagi jelema nu dek ngalalaikeun perintah Allah salat misalna embungeun make aturan Al-Qur'anul Karim urang mah lantaran resep kana undang-undang Allah hayang nerapkeun aturan-aturan Al-Qur'an di negara. Sebab resep urang mah damai indah, hayang di dunia hasanah, di akhirat ge hasanah. Sesuai jeung doa Kangjeng Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ketika Kangjeng Nabi menang memperjuangkan agama, khairul qurun qarni terus mayali kabelah dieuna ceuk Kangjeng Nabi bakal timbullah sultan amir raja-raja jeung presiden kuari terus diperjuangkan kunon muslim Yahudi maupun Kristen
menang deilah nyana bergerak deilah Islam setelah 500 tahun Hijriah menang deui Islam di zaman Wali Songo sadunia Islam menang tidinya terus tekung sisa abad maka runtuh kembali serangan-serangan non-muslim yakni Kristen terus sampai ayeuna urang terus tuh menang gerak seetik-etik aja asal ngomong-ngomong Islam kuari teroris asal ngomong Islam teroris terus we kadieuna beki parah dibuatlah sedemikian rupa ku Yahudi Amerika geus puguh nyana sorangan dijieun urang diadu-adukeun iyalah kelemahan Islam dek bangkit deui terus dek bangkit kajen goku wage atuh terus bae hayang bangkit ngan encan dikersakeun ku Gusti Allah sebab engke bangkitna Islam mah ku Imam Mahdi ngan meureun moal haju langsung brek Imam Mahdi bae tentu aya perjuangan memehna nu mengarah kana menyetujui Imam Mahdi kuari terus bae unggal negara membuat kelompok-kelompok untuk menguatkan Islam termasuk di Indonesia terus di segitu bae terus moal eureun-eureun atuh ngaran-ngaran berjuang. Kuari mah di negara urang nu nagarana lain make syariat. Make undang-undang Walanda. Antak baheula mah di urang aya nangka Walanda. Eta teh kabeuki urang Belanda. Antak lamun kuari jelema nu beuki nangka Walanda akur jeung si eta. Belanda eta lain gitu lain sebab di Belanda nangka kos gitu di Belanda aku lagi betari tadi Belanda nangka aja nangka monyet bade ditu tah jadi jada hobieun jadi kuari dijulukan menangka Walanda di urang teh mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah 3 abad setengah terus datang ke ayeuna undang-undang Belanda anu dingaranan demokrasi di urang di jalan ibadah nama urang ka Allah kitab nama Al-Qur'anul Karim perintah Al-Qur'an dilaksanakeun mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etalah perintah Allah undang-undang di negara nama make aturan Amerika jadi antara kahirupan urang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Qur'an jeung undang-undang negara berbeda pelaksanaan ibadah urang nagara mah nagara padahal mah Al-Qur'an teh geus ngatur jang nagara jeung agama ieu kitabna tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu untuk menyeimbangkan maka dibuatlah negara urang negara demokrasi urusan agama aturlah ku pemimpin masing-masing Kristen boga ketua na jeung kepala Buddha boga pemimpin Hindu boga pemimpinna Islam aya pemimpinan sok agama kena lempang masing-masing tetapi ketika kembali ke negara ialah negara urang nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara Bhinneka Tunggal Ika
bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan iyalah di negara urang jadi urang teh kuari teu bisa kenceng menyaritakeun Islam sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua Buddha Hindu jadi di kelompokna masing-masing bae Hindu di kelompokna sadaek nanyana Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara, aya aturanana di nagara. Iyalah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin, teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika. Akur demokrasi nu aya di Jerman demokrasi urang mah demokrasi urang bae sebab mayoritasna Islam mantap di urang dijieun Pancasila beda demokrasina jeung di luar negeri nah urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain negara demokrasina akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu negara naon atuh? Negara Mandalungan. Mandalungan di urang. Tepugu di urang. Sebab aya toleransi. Saya nu maling. Nu maling teh anak tukang toge. Boluh. Ulah cenah ulah dibunuh, asupkeun ka penjara. Geus pokona mah. Pokoknya ketok palu, memeh jatang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah. Penjara. Sabaraha tahun? 15 tahun atau sapaehna geus lah. Emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung malen mere duit sebenarnya tukang toge atuh. Oh, kitunya. Di Indonesia. Saya nu maling, anak jenderal. Oh. Atur di luar. Ketika disidang ieu mah formalitas bae. Tenang bae sih. Lembah ini di negara urang atuh. Negara Pancasila atuh. Negara hukum. Woi, pohara. Sidang 1 kali, 2 kali. Ya, masuklah penjara. 1 jam, 2 jam. Jelemana naik kapal di luhur. Itu itu teh nu kamari di penjara teh. Kok bisa naik kapal lalu ngomong? Kalau ngomong sih. Gimana negara urang, Pak? Oh. Hukum di mana aya hukum? Hese. Negara hukum dengan ngaranna doang pibuktieuna nama koski. Bisa di lobi di urang. Bupati nu aturan ka penjara lobi jalan dapur henteu. Gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur teu jadi. Tapi anak tukang toge, anak tukang tempe, tukang beca, marenyon beungeutna. Geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli. Asupkeun ongkoh ka penjara. Ieu negara urang negara naon ieu kos kitu. Kanyataanana seperti kitu. Embungeun nyana teh ngadenge kos kitu tapi kanyataanna model kos kitu. Nu ku urang karasa jeung kadeuleu. Kajeuna itulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat parae dihudangkeun ti kubur digerokeun engke ku Gusti Allah cak Gusti Allah mana raja-raja baheula keur di dunia erat maju waduh RT geus ngagebeg bae aing anas digaji henteu cak cara teh aduh aing boga wilayah sa RT ge geus RW maju waduh RW RK maju lurah lulumpatan cak malaikat ka mana siarah moal ka bisa lumpat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh moal bisa lumpat camat geus teu bisa lumpat bupati mah geus ngomong maju. Blusukan maju. Maju ya ada geus raja geus Pak Harto, geus Gus Dur, pokoknya buat kecuali maju. Tangtang ku Gusti Allah.
limanil mulkul yaum nu jadi raja poe ieu sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah ngarasa jadi raja kemudian undang-undang teh ku sia dijieun tapi ku sia dilanggar wari coba maju wah ditonton ku masyarakat wabeh neule menuju ke raja-raja tinggal orang baik itu Jokowi kan waduh salah kancing walah itu siapa Harto itu siapa wah araya kak gubernur menteri araya KB bupati aya KB PNS ngabaris dihareupeun bu ditugangan bupati etalah pelaksana anu kuarinya na teh beuh ngaler ngidul ngetan ngolon asa jadi raja engke mah ku Allah bakal ditanya sabaraha tahun sia jadi raja sabaraha tahun sia ngalaksanakeun aturan-aturan kumaha masyarakat sia diurus apa henteu kuari mah kuari muhahehe engke sia guys moal anu selesai kuari mah jaga moal kebal deui jasa moal kebal deui bakal ngalengkah ka alam nu eta lamun teu ngararaji bakal pikuat dia teh kuari sangeunah-ngeunah nanyana engke geura urang tongton urang bakal ngadadahan lurah dadah goblok sia urang mah geus boga bendera waduh bendera naon ge ISIS di akhirat geus boga rajeg bendera Masya Allah kuari ieu memilih jeung menentukeun benderana kuari lawang sorga jeung lawang neraka urang kuari nu milih lawang sorga kuari milih lawang neraka kuari entak ieu urang darariuk di dieu teh keur milih lawang nyaho mukanya honten jeung milih baheula kan Allah karim bakal jasa ieu mah keur carita di negara urang mah negara model kos kitu jadi nu kurang dibahas sebuah negara nu undang-undang na make aturan Al-Qur'anul Karim tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab 3, 4, 5 sila ia menang nyepot tina intisari Al-Qur'an hanya bisa diumumkan bahasana sebab tadi di demokrasi urang ulah neuleuh agama saja atau agama urang baik urang urusan ketika kembali ke undang-undangna ja undang-undangna ge rapi neuleuh ada ART na rapih jasa di urang undang-undang teh jadi kuari nun teu rapi ieu oknum-oknum pejabat oknum-oknum pejabat na ieu mah ieu nu nyieun teu rapih teh ya Tangerang lamun rapih ngalaksanakeun undang-undangna jeung aturanana jalan moal aya anu gerenjal-gerenjul bahkan lapisanana ge lain make aspal bila perlu make perak make emas emang kumaha gitu Tangerang mah lain lalagaan duit numpuk sakit loba henteu sih sebenarnya badak arembung turun ketika geus jadi bupati naon eta tarariis boro-boro jadi bupati jadi lurah ge embung turun gunana tiis karasana gujana penghormatan ti kaler ti kidul kokocoran geus sadaekna pokona mah ieu kuari teh kuari simpenan bupati dolar teh beuh loba jasa urang lamun nyaritakeun kamari atut bae ge dolarna sabaraha wawan dolarna sabaraha eta teh dibangker dolarna ge ditendeun dihandap
buangker naga lain lalagan teu bisaeun budak leutik memukana. Siapa dari bae maksudna budak leutik ge leutik ilmuna. Budak leutik watu. Eta teh dolar dihandap. Kuari keur mejeunna dolar goyang teu puguh 9 10 11 12 13 jelema nu baroga duit dolar simpen kunyana. Emang kumaha gitu. Urang bae ge hayang nyimpen duit atuh ka si eta. Kitu bae si ukuranana. Bohong lamun bupati teu nyimpen dolar. Tek ceuli anjing. Aing ulah tuh hoyong dua-duana jelina ge. Pokoknya kos kitu bae seluruh. Ieu teh ya meunang ngalantik nyana make Quran ngalantikna siap ngalaksanakeun aturan jeung undang-undang untuk rakyat. Ternyata kos kitu tinggal tunggu tanggal mainna. Nah ieu mah kacaritakeun teh di sebuah negara kemudian aturanana make syariat. Ternyata horeng negara teu ngalaksanakeun syariat maka masyarakat sebagian nyieun kelompok eta teh dibuat terorganisir dibuat satu organisasi mungkin partai make aturan-aturan Al-Qur'an anu dahsyat luar biasa pelaksanaanana. Andai kata anu milu ka nyana ketika teu ngalaksanakeun aturan-aturanana nyana bakal mere peringatan, setelah peringatan kemudian sanksi-sanksina bakal dilaksanakeun. Nyana nyieun kekuatan, aya abrina, aya polisina, pertahanan dalam, pertahanan luar. Jadi di jero negara nyieun gerakan-gerakan. Mun cak urang mah di negara nyieun negara. Aturanana sebab naon? Negara nu aya aturanana teu sesuai jeung nu dipakakahayang ku masyarakat. Maka nyana satungtung encan ngayakeun gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah antepkeun turika baik-baik aja. Bahkan undang-undang nu dijieun ku nyana nu leuwih bagus tibatan undang-undang pemerintah sah cak agama bisa dilaksanakan. Jadi saksina sah, nu teu sah jadi saksi teh pasek. Sementara ieu mah leuwih bagus tibatan pemerintah. Atuh andai kata jadi saksi leuwih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah. Sebab pemerintah mah pasek, ieu mah nyana memulihkan aturan-aturan kitu Al-Qur'anul Karim. Jadi leuwih hebat. Sah aturanana, sah jadi saksina, nu teu sah jadi saksi mah pasek. Mantap urang guari lamun ditunikahkeun kemudian saksina pamarentah asana setengah sah nikah bab teu sah kan disaksian ku jelema pasek sedangkan pamarentah teh kapan pasek sebab nyana henteu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim pasek mantap kaju acak-acakan ge kuari mantap kuali mah kula ieu ieu naon ngaranna Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah teangan kiai nu jadi saksina teangan ustad teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ieu ulah terbengkalai ieu Masya Allah disaksian cenah ku guru sakola guru aju guru marah je kiai cenah sombong amat lain sombong ka dieu sia disoekeun hulu sia ku sia. Emang sia teu pasek kitu. Pan cenah kiai nyebutkeun pasek, kapan kula cenah pasek di mana? Ai sia unggal poe eta ngajar neuleuh beungeut bikang goblok sia. Pasek sia. Unggal poe kapan neuleuh murid teh sia tah, unggal poe sia nganjang resmi eta ngaranna. Pasek eta ku saran itu. Oh, terus di negara dan mantap ge. Urang teh bangun bangga jasa nikah disaksian ku bupati. Eta teh lamun ku nafsu mah bangga, boh nikahna disaksian ku bupati, nikahna disaksian ku gubernur, tapi kiai mah ceurik hatena. Kok ngarasa bangga ku blon-blon teuing sih. Ieu mah urusanana agama. Lamun secara administrasi mangga bae saksina bupati, saksina gubernur secara administrasi, secara pengesahan
nyana nyaho kasarat jeung rukuna bisa nyaho tetapi nyana pasek ulah nu apik mah geus kiai bocona teman dek ngalakukeun kiai bae ka dieu sia yang ditelus sia kiai keur di bener sok arek sejasa mah budak ieu teh supaya anak rapi lahirna supaya bagus supaya soleh kaditu ieu masjid saha nu neruskeun ieu mushola saha nu neruskeun bakal atuh di pertikahan mah supaya rapi bae entek baheula mah loba anu gregeteun ka kula teh kunaon sih cenah ari saksina administrasi mah tah kajeun sia tah ge tapi pengesahan mah ieu loba anu ekstrim ka kula barang kamari dibahas di bab nikah tah kanyahoan teu meunang pasek saksina mah tukang main bola pakai saksi bloon itu salametkeun anak urang ye sing ade ji di akhirat pan urang ngeunaheun jasa bapak urang emak urang pamajikan anak incu aju ka sorga kabehan beuh kan indah jasa urang kumpul di sorga mana anak itu mana icu itu aya anak nu hiji ka mana nyana mah ngagejebur bah emang kunaon pan nyana jadi PNS bah jangan ngagejebur tepat orang sedih lah kos gitu sedih je Masya Allah ulah datang ka ngagejebur supaya sakalamet kabehan nah ieu di negara aya kelompok pemberontak hartina pemberontaknya nanti nuturkeun kana aturan-aturan pemerintah nu mantak teu nuturkeun sebab pemerintah henteu make aturan agama teu make syariat nyana leuwih ekstrim terhadap syariat terhadap Al-Qur'anul Karim yeunlah aturan leuwih hebat kekuatanna lah aya di nyana nah kuari wa ma aslafahu bagin ala adilin naon bae nu dirusak ku pemberontak baik awak maupun harta dirusak ku nyana ta ieu kabeneran ieu mah kieu harta atawa jiwa nu dirusak pemberontak tersebut tetapi nyana sabenerna mah teu bagus ieu ngarusak anu adil atawa sabalikna nu adil ngarusak anu teu adil cuman ieu mah hanya perorangan sebab nyana henteu gerak sabenerna mah henteu nyieun makar terhadap pemerintah hanya kelompok-kelompok kecil, perorangan anak antara kelompok pemerintah jeung kelompok bagin, bugot. Tetapi ieu mah unsur kecil, dirusak ku nyana. Nah ieu tetep kena sanksi. Ilam yakun fi qitalin, lamun lain terjadi di peperangan tetap domina. Ieu mah katempuhan. Kelompok bugot, kelompokna, peroranganana, aprodna, pardunna, nyana ribut jeung kelompok pemerintah, kemudian ngarusak jiwa misalnya, harta misalnya, tetap kena sanksi. Atau kelompok pemerintah, tapi lain atas sama pemerintahna, personil, peroranganana, masyarakatna, ribut jeung bugot, kelompok bugot, kemudian ngarusak. Kelompok pemerintah ngarusak ke kelompok bugot tapi personilnya peroranganana sampaikan ke jiwa rusak atau harta rusak tetap domina katempuhan sidangkeun kelompok tersebut maka orang personil tersebut maka sesuai jeung aturanana kenakeun sanksi wa illa lam yakun bi qitalin lamun lain-lain nabi isbat berarti lamun terjadina peperangan fala teu kudu kena sanksi lamun terjadi di jero peperangan mah andai kata kelompok bugot kemudian menyerang nyeunlah peperangannya
aya tuntutan-tuntutannya nu mantak perang teh lantaran ieu pemerintah teu ngalaksanakeun undang-undang misalnya teu ngalaksanakeun undang-undang Jumat teu ngalaksanakeun undang-undang berjamaah eta kan nu dipermasalahkeun teh teu ngalaksanakeun aturan-aturan zina oh iya masyarakat zina henteu dikenakeun sanksi sih maka diseranglah ku kelompok bugot ieu teh nyerang maksudna ka pemerintah supaya pemerintah merubah aturanana nu tadina teu make aturan Al-Qur'an supaya make terjadilah peperangan ribut aya nu terbunuh masalah terjadi baheula perang Jamal terjadi baheula perang Siffin kelompok muslim jeung muslim ijtihad masalah tuh kos kitu wa fi qaulin yadbagul bagi cekal mah tetap katempuhan bae kelompok pemberontak walaupun kelompok pemberontak teh anu adil pemerintah anu teu menegakkeun keadilan tetep bae sebab menurut cekal dhaif mah nyana ngarusak tatanan-tatanan negara anu di negara eta teh kudu aya kitu naon ngaranna kudu aya ketentraman ulah bergejolak kateunan lamun bergejolak negara urang kamari ieu kan teu puguh bergejolak mulailah lantaran geus siap kadeuleu bakal gerak anu besar-besaran nah kesieunnan kumaha ieu di lobi lah mulai di DPR jeung di MPR teh ayalah celah-celah ku ari kakara hasil lobina sekitar 5% mah geus ayalah untuk membangun bangsa jeung negara Indonesia sangkan ulah carut marut kakarak mulai sekian persen untuk mengarah encan deal 100% kakarak mengarah kita satukan visi dan misi ulah sampaikan ka ieu carut marut keur digodog ku ari dek ka mana arahna ieu negara naon ieu nu bakal dilaksanakeun wari can aya pelaksanaanna di negara tunggu 1 bulan wari keur di lobi heula kakarak mulai aya lah celah-celah untuk menyatukan visi dan misi sebab naon sebab ditinggali di berbagai provinsi ieu geus lain lalagaan bakal gerak gede-gedean nu dikhawatirkeun ieu lamun pemerintah tetap kieu bae sementara masyarakat atas nama masyarakat gerak ieu nu dikhawatirkeun teh korban jiwa nu teu puguh teu karu mahasiswa jadi parae teu puguh teu karu masyarakat jadi pae buruh bakal nganu bakal berontaknya sama buruh lantaran per detik ieu can diurusan buruh teh nya nama mun kita perang siap jasa geus kajen pae geus sebab nya nama kuari geus rasakeun pae enggak siap nah lobi mulai aya sekian persen kakarak mulai aya doang ieu naon ieu perlu ketentraman di sebuah negara. Coba kita bahas. Aya ikut campur tangan luar coba. Aya coba tangan-tangan luar anu bakal menghisap tentang Indonesia. Ketika aya ieu kumaha ieu apakah nu baheula keneh apakah nu anyar. Nah ieu kumaha coba mengantisipasina kuari keur dibahas. Soal dalam negeri mah gampang tetapi ieu campur tangan luar anu luar biasa. Urang nu boga batur nu menikmati ieu nu keur dibahas. Tadi kitu mah di urang-urang kene atuh babari tah mah ieu aya apem sabaraha ieu aya apem ieu sakieu ieu sakaranjang jelema aya sabaraha ieu jelema aya kabagian teu mun dibabagi hiji henteu urang babagi 4 yuk hiji apem belah 4 tah ieu masyarakat nalegeun di masyarakat ieu sudah macam-macam penting urang bae geus rarapih geus atuh bisa gitu kan di Indonesia mah lain series ya kunaon sih heran ieu mah kos gitu di negara orang mah kos gitu geus kos gitu tapi ketika aya tangan luar ikut campur di urang iya kan belu lah bahasa Inggris belu tah belu kan urang eta urang nu boga nyana nu nyokot urang hampasna kan seneb kana aja jantung ieu lah nu keur dibahas asana mun ieu henteu rapi ngabahasna bisa terjadi lamun ieu rapih karang namun ieu terapi geus cilaka ieu mah kos gitulah
diurang teh aya hasil bumi luar biasa, geus puguh besi, geus puguh logam, geus puguh kitu minyak, uyah dan lain sebagainya, emas. Nah, tetapi nu menikmati batur. Boro-boro di sebuah negara ieu urang boga imah bae ge, kemudian urang cicing bae motor urang dibawa ku batur, aya anu stres jelema. Motor dibawa ku batur, ieu mah kan negara, emas dikelola di kapal, geus jadilah emas dibawa ke Amerika, urang nempo bae kieu, saha nu teu urang jajantung. Iya mun urang nyaritakeun negara secara nasional. Nah, kuari aya kelompok nyieun kekuatan, kemudian nyana nyerang ke pemerintah, terjadilah adu kekuatan. Tentu bae beureun, ieu aya abrian, ieu aya abri, ieu aya polisian, ieu aya polisi, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, aya ribut, ayalah terjadi pembunuhan. Nah ieu mah teu dikenakeun sanksi. Sebab nu ieu endek ngabangun syariat, nu ieu mempertahankan kesatuan bangsa jeung negara, tapi di atas syariat. Kakarak eta mah ijtihad kan asupna, geus masalah. Tapi lamun terjadi di negara urang, kumaha cenah kieu mun terjadi di negara urang? Wallahu a'lam bissawab. Henteu cenah mah yang jelas bae, wallahu a'lam bissawab. Henteu cenah kieu cuma sia mah teu ngadenge. Wallahu a'lam atuh negara urang mah tadi geus dibahas kos kieu. Ngan untung bae aya nu daekeun jadi pamarentah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Eueuh pamarentah saha anu mangieunkeun KTP, saha anu mangieunkeun SIM, saha anu nguruskeun SPPT. Nah iki geus alhamdulillah jang penataan sakadar hirup salila hirup di dunia. Urang aya nu daekeun eta ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Cenah lain daekeun puguh paronjang-ronjang kiai. Sabodo tah urusannya na ieu. Ja santri mah bari mun dititah jadikeun bupati moal daek santri. Moal daekeun Ki Pudoli misalnya dititah jadi bupati moal daekeun. Sebab naon? Teu boga ijazah. Saya nu deuk ngajadikeun ongkoh deui. Wal mutawil bila syaukatin yadmanu, anu nyieun rancangan-rancangan untuk merubah tatanan negara, poin anu teu dilaksanakeun ku negara, tetapi nyana teu boga kakuatan. Jadi ieu mah mun ceuk bahasa sompralna mah gede kahayang teu boga kakuatan. Mencek bahasa sompralna deui mah ieu teh kitu ambek nyedek. Naon tah kadituna? Tenaga kurang. Ieu kos aki-aki. Aki-aki geus bubuka, geus kabeh. Nyana geus geus perasaan nyana aya di surga Firdaus. Biasanya nanti ternyata cak pemajikan kak ulahan teman-teman atuh emang konon eta teh hudang kak. Atuh nyana ge sadar ieu sial jasa cak kena kieu untung nama di kamar ngarokok bae. Teh eta ngaranna ambek nyedak. Aduh, insyaallah. Iya, geus eueuh tanagaan. Eta kan kos kitu tah boro-boro merangan pamarentah. Ieu nyana hayang ka pamajikan ge kos kitu tah. Tungtung namanya ngahaneng bae di luhur kasur, ditoewan bae ku nyana kieu. Cak pamajikan naonan, Kak? Aing lah cek nyana jatah naga eueuh, dongkrak antik teh hudang. Atuh yang kita atuh ai cek nyana teh atuh kitu ge, ya kami ngan getek doang cek nyana. Tutup lah, tutup, geus beres. Nah, eta tak aki-aki teh kos kitu. Nah ieu ge cacak-cacak eta aki-aki haja perorangan eta mah. Komo ieu atuh deuk merubah tatanan negara teu boga kakuatan. Maka
wal mutawil bila syaukatin jelema anu neukna wil aturan-aturan syariat berubah tanpa aya kekuatan kemudian terjadilah makar aya nu dirusak yad manu atunyana katempuhan wa aksu kabagin sabaliknya geus sarua pos bagin bae ti pihak pemerintah langsung nyerang tetep ieu ge sarua aya sanksi sebab naon teu boga kakuatan masalah teu boga kakuatan mah kan lain kudu dipaehan tangkep cicingkeun geus okos perang aki-aki atau nu bengek ulah ditembak kayak pae sorangan teh mah kos kitu mah perang dudu kaluhurkeun we senjatana dudu nya di dieu dudu aduh ye kunaon adu-aduan aing mah nembake ka luhur kitu ge asa ka hulu bae sakjana dududududud teu kebal golepak bae sorangan tah balap lompat urang jeung aki-aki atuh teu kudu di naon kudu kan teu kudu dibandingkan ku nyaan atuh ayo bae deg ayo ke ayo ke datang kan itu bae sorangan takuari model di Indonesia ya mahasiswa anu terjadi baheula di Trisakti tembak sanksi sebab naon hanya sebuah mahasiswa kekuatan teu boga naon teu boga hanya punya keinginan nyana anu tulus anu nyana geus dididik di universitas tentang politik tentang ekonomi hayang merealisasikeun nyana kan anak muda kemudian ku pemerintah teu dihargai malah ditembak kena sanksi di dunia nyana kuari diantep lantaran asa nu aing ieu nagara can selesai di akhirat bakal diselesaikeun emang kumaha nu teu boga kakuatan ulah make senjata tangkap nyana cicingkeun antepkeun engke ge nyana ngahanju-hanju nyaon teh sia ngahanju eta bahasa Jerman ngahanju tah hartina kahayangna gede antepkeun bere dahar bere nginum sapoe 2 poe ulah diomongna naon 3 poe 4 poe sadar sorangan oh ternyata orang gagah negara urang kekuatanana teu bisa kukieu horeng negara urang teh ternyata horeng lain lawan aya angkatan darat laut udara aing mah hanya sebuah mahasiswa hanya seorang mahasiswa ngan boga kahayang be aing mah ieu nagara ulah kieu-kieu teuing ge sadar sorangan seminggu nyana geus di polsek lah di polres lah dibuyeuh heulanan sadar nyana ketika sadar sia kumaha kuari lah balik bae lah aya sia kahayang ieu kuari ngarobah nagara aya yang hayang we ngeunjah horeng kos kieu geus balik mana naon lain kudu ditembak. Nah, nuantak sakadeng sakapa mah hayang jadi presiden urang maksudna. Hayang eta tah ulah kos kitu tah. Ulah sampai terjadi jiwa, awas. Ih ulah sabaraga atuh sapira manusia teu kudu ditembak. Amankeun beres tang rangkepan. Tuh sapoe polsek di polresok tumpukeun dirinya. Engke ge eureun kahayangna. Nya geus nyahoon ternyata Indonesia boga kekuatan anu luar biasa. Teu bisa ku kieu horenganan. Nah, kara. Tuh, ketika ditembak di Indonesia karena nyana aya sen di kepala negara tembak di akhirat engke. Emang geussan kitu ye encan. Kuari mah hanya pelaksanaan di akhirat yaumul jaza. Pembalasan engke di akhirat. Antepkeun coba engke di akhirat bakal kumaha? Masyaallah, mantap polisi paling bingung ketika aya gerakan-gerakan di Indonesia model gitu. Sebab naon? Polisi kapan jadi benteng na? Ketika aya instruksi tembak, nya ge bingungin sebenarnya mah. Embungin polisi teh, tapi kan ieu instruksi. Nah, engke, pan urang geus ngabahas kamari, nu boga instruksi saha? Anjing. Anjing cek polisi abdi mangan sakadar instruksi Gusti titah nembakeun teh. Itu dikenakeun pan abdi kumaha dikenakeun pan pae. Oh geus atuh geus. Sia pemimpin sia anu instruksi itu RI 1.
Oh satu melalui panglima anak jenderal anu sidangkeun itulah nu ngagejebur ka neraka aya abdi sia mah di sisi bae nerakana aduh sakira atuh Gusti sisi ge neraka keur tuh aing ngarti mas ya Masya Allah encan anggeus di Indonesia encan anggeus tak aringgis fa in zakaru madlamatan aw subatan kemudian wala yuqatilul bugot hatta yabasa ilaihim aminan ulah waka nyerang pemerintah merangan kelompok-kelompok bugot ulah waka sehingga ngutus heula pemerintah teh seorang utusan terpercaya untuk melobi terpercaya pinter pandai menasihati untuk menanyakan mayan kimuna naon nuku manehana teu dipake karesep setelah teu dipake karesep penyangkalan tersebut tanya coba alasan-alasanana silakan kelompok bugot aya di daerah mana kemudian saha panglimana saha gitu pemimpinna ngutuslah pemerintah seseorang anu terpercaya cerdik anu bisa ngalobi langsung datang set duduk bersama saya adalah utusan pemerintah untuk menyatukan bangsa, negara dan syariat karena sudah terlalu kelihatannya kelompok-kelompok bugot ini terlihat sudah keterlaluan tidak mengikuti aturan-aturan dan undang-undang pemerintah maka marilah kita samakan visi dan misi coba terus jelobi naon sababna ieu sampikeun ka nyieun kelompok kemudian kelompok tersebut sampikeun ka boga kekuatan coba tanya naon sababna yasaluhum mayan kim naon coba poin mana ieu anu kira-kira teu satuju saya makanya membuat kekuatan di negara ini karena pemerintah tidak melaksanakan undang-undang syariat di antaranya pemerintah kalau ada orang yang nyolong maling korupsi dibiarkan maka saya benci dengan aturan-aturan pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang korupsi hanya ada di sana korupsi kolusi nepotisme itu yang akan diberantas tapi kenyataannya tidak ada maka kami membuat satu kekuatan untuk melaksanakan undang-undang tersebut karena pemerintah tidak melaksanakan kami akan nyerang terhadap pemerintah untuk menundukkan pemerintah supaya pemerintah mengembalikan melaksanakan undang-undang tersebut ketika pemerintah ngerasa salah aya kazoliman tinggal nu ngalobi datanglah ke pihak presiden duduk bersama dengan para menteri didinya aya MPR bahas coba di meja MPR di DPR pusat kemudian dihadiri oleh penggede negara bahwa kelompok itu teh nu matak nyanyian kekuatan karena horenganan urang teu ngalaksanakeun aturan-aturan anu geus disetujui ku seluruh masyarakat karena urang henteu ngalaksanakeun aturan maka nyana ieu keheul ka urang coba urang bahas andai kata iya tinggal dileungitkeun bae atuh kesalahan-kesalahan nu aya di pemerintah jika urang lamun kos kitu tadi pemerintah geus loba jasa salah Pak loba jasa salah nu mentak urang teh lamun aya kelompok-kelompok anu kadeuleuna eksim terhadap pemerintah rada pantes susah bener mah sebab naon undang-undang teu dilaksanakeun ku pemerintah ieu mah keur carita di negara syariat wari di negara urang kos kieu ye lain syariat kumaha tak kiai wallahu a'lam ieu teh cenah mah pangmecahkeun wallahu a'lam henteu deui ya pas ya poinnya teu sabaraha jauh sebenarnya mah
tiga aturan-aturan menangin menang digodok di DPR, kemudian dibawa ke pusat, kemudian dibahas di MPR, memeh negara pemilu teh geus dibahas heula di Senayan rapi ketika pemilihan umum ngadirikeun RI 1 nyana teh undang-undang untuk melaksanakan geus rapi sebenarnya mah. Komandeg ada apa di dalamnya? Gailah kemandegan di negara nu teu leumpang aya naon, silahkan dibaca ku masing-masing. Urang mah teu nyaho mandeg teu nyahonan teu. Naon sebabna? Karyawan lain, PNS lain, gaji teu beunang. Itu teh nyaho kamandegan belah mana teu nyaho urang. Perpolitikan teu nyaho, perekonomian teu nyaho. Tapi nu nyaho mah kuari teh waduh keur berat teh lain berat belah ditueun berat 2 kilo teh berat ka ditu. Masih naik becak keneh ka ditu. Jauh berarti. Napain zakaru madlamatan namun bogot jaritakeun tentang kezaliman, tentang kesubhatan azalaha legitkeun atuh fa in asarru wallahu a'lam.